Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga buka kitab Adhkar Nawawi halaman genep. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Fil amri dina mertelakeun marentah bil ikhlasi kalawan ikhlas, wa husnin niati sareng saena niat, fi jamil a'mali dina sakabehna pirang-pirang amal, ad-dhahirati anu dohir wal khufiyati sareng anu samar. Dina ieu pasal bade ngajelaskeun perintahna ikhlas sareng saena niat dina sakabeh pirang amal-amalan, amalan nu dohir atanapi amal anu samar. Qala ngadau sa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, wa ma umiru tepati-pati diparentah ieu ahli kitab, illa liya'budu kecuali supaya ibadah ieu ahli kitab, Allah ka Gusti Allah, mukhlisina barina ikhlas kabeh, lahu ka Gusti Allah, adina kana agama, hunafa'a barina anu condong. Wa qala ta'ala, sareng ngadauh Allah Ta'ala, layanala henteu kahaturkeun Allah ka Gusti Allah naon luhumuha daging-dagingna an'am ingon-ingon, wala dimauha jeung teu kahaturkeun getih-getihna ieu ingon-ingon, walakin yanalu tatapina kasanggakeun huka Allah naon at-taqwa taqwa minkum ti aranjeun kabeh. Qala nyariosa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknahu ari maknana itu walakin yanaluhu taqwa minkum an-niyat, walakin yanaluhu as-niyat, walakin yanalu tatapina kasanggakeun ka Allah naon an-niyatu pirang-pirang niat. Jadi dina amal-amalan urang teh kedah laras dina niat, terutama niatna lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Sakumaha dina Quran dijelaskeun, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, tepati-pati diparentah ieu ahli kitab kecuali pikeun ibadah ieu ahli kitab teh ka Gusti Allah barina ikhlas kabeh ka Gusti Allah, adina hunafa kana agama anu condong. Dina ayat sejen, layanalallahu lahumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Henteu kahaturkeun ka Gusti Allah dagingna ingon-ingon jeung getihna ingon-ingon, tatapina nu bisa disanggakeun ka Gusti Allah teh nyaeta taqwa ti antara aranjeun kabeh. Sakumargi gitu dina amal ibadah naon bae oge urang kedah dibarengan ku niat, kalawan niatna mukhlisina lahuddin, ikhlas ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saur Ibnu Abbas mah nyarioskeun maknana walakin yanaluhu at-taqwa minkum teh tegasna moal kasanggakeun lakin yanaluhu an-niat, moal kasanggakeun amal naon bae oge, moal kasanggakeun dagingna, moal kahaturkeun getihna ieu ingon-ingon, kecuali nu bakal kasanggakeun teh an-niat, niatna niat anu sae. Akhbarona ngaberitakeun ka urang sadaya saha saehuna guru urang sadaya al-Imam al-Hafidh Imam al-Hafidh Abul Baqai Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Sa'ad bin Hasan Ibnul Mufarrij Ibnul Bakar al-Muqaddasi an-Nabilsi
Summa Damasqi radhiyallahu anhu akhbarona sa Abul Yaman al-Kindi akhbarona saha Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansori bangsa Ansor akhbarona saha Abu Muhammad Hasan bin Ali al-Jauhari akhbarona sa Abul Hasan Muhammad bin Mudfir al-Hafid akhbarona saha Abu Bakrin Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti hadatsanya rioskeun kana hadisna ka urang sadaya saha Abu Naim Ubaid bin Hisham al-Halbi hadatsana sa Ibnu Mubarak an Yahya katampiti Yahya bin Sa'id wa ari Yahya bin Sa'id teh al-Ansoriyu eta bangsa Ansor an Muhammad bin Ibrahim katampi hadis di Muhammad bin Ibrahim Ataimi an Al-Qomata putra katampi ti Al-Qomah bin Waqqas Alaisi an Umar napi hadis di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala nyarios ieu Sayyidina Umar qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu pastina ari pirang-pirang amal bin niati eta tergantung pirang-pirang niat wa innamal likulli imri'in jeung pastina pikeun saban-saban hiji jalma mari perkara ma eta perkara wa innamal likulli imri'in mari perkara nawan nganiatan imri'in paman maka ari sing sajalma kana nu kabuktian naon hijratuhu hijrahna ieu jalma ilallahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng kautusan Allah fa hijratuhu maka hijrahna ieu jalma ilallahi eta ka Allah wa rasulihi sareng utusan Allah. Maksudna dina ieu hadis saur Kanjeng Rasul innamal a'malu binniyat sahna amal-amalan tergantung kana niat kumaha niatna bae lamun niatna hiji jalma nganiatan ieu jalma teh kumaha niatna setiap ieu jalma kumaha perkara nu diniatanana ku ieu jalma seandaina ieu jalma hijrahna initna ieu jalma teh karena Allah mangkana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih berarti hijrahna ieu jalma teh ka Allah sareng ka utusanana. Waman sareng ari sing sajalma kanat nu kabuktian naon hijratu hijrahna ieu jalma ila dunya tujuan kana dunya yusibu maka bakal menangkeun ieu jalma hakana ieu dunya. Jadi kumaha niat cek tadi ge lamun niatna jalma hijrahna teh karena Allah maka ieu jalma bakal menangkeun karena Allah. Tapi lamun niatna teh karena dunya wa mangkana hijratu ila dunya sehingga jalma berangkat hijrahna teh karena dunia yusibuha maka ieu jalma bakal menangkeun dunia. Awi mroatin atawa niat hijrahna jalma teh karena awewe yankihu maka bakal nikah ieu jalma ka ieu imroah. Jadi lamun niatna jalma hijrahna teh karena hayang istri lain karena Allah maka ieu jalma bakal menangkeun eta istri. Kumaha ni niat. Pahijratuhu maka ari hijrahna jalma ilama kana perkara eta kana perkara hajaranu hijrah ieu jalma ilahi kana ma. Jadi hijrahna seseorang hijrahna hiji jalma tergantung kumaha ni niatna niat dina hijrah niatna dina hijrah manehna niat naon pasti tergantung anu sesuai dina niatna hijrahna ieu jalma. Hadari hadis teh hadisun sahihun eta hadisun sahih mutafakun anu ittifaq ala sihatihi kana sahihna ieu hadis mujma'un anu ijma ala adami mauqihi kana gedena tumibana ieu hadis wa jalalatihi sareng agungna hadis wa huwa sareng ari hadis teh ahadul hadisi eta salah sajina pirang-pirang hadis allati anu alaiha kana ieu lati alaiha eta kana ieu lati madarul islami ari ubenganana Islam. Wakana sarang kabuktosan saha salafu ulama salaf wa tabi'uhum sareng nuturkeun ka ulama salaf minal khalfi nyatana ti ulama khalaf nu paneuri rahima muga ngarahmat hum ka ieu ulama salaf sareng ulama khalaf saha Allahu taala Gusti Allah taala yastahabuna mikaresep ieu ulama salaf istiftahal musannafati kana ngamimitianana pirang-pirang ngarang nganggit ngarang kitab bihadal hadisi kana ieu hadis. Jadi ulama-ulama salaf ulama terdahulu ulama nu ti heula
jeung nuturkeun ka ulama salaf termasuk ulama-ulama anu beh dieu ulama kholaf aranjeunna mikaresep ketika ngarang kitab naon bae sok dimimitian mukakeun dina ieu karangan ku ieu hadis masalah nerangkeun hadis innamal a'malu bin niat. Naon margina pangna ngamimitian ngarang ku ieu hadis innamal a'malu bin niat tanbihan karena ngeling-ngeling limutoli'i pikeun jalma nu ningalian ala husni niati kana saena niat wahtimamihi sareng pentingna ieu husni niat bidalika ku ieu husni niat wal i'tinai sareng sungguh-sungguh ngenya-ngenya bihi kana ieu saena niat. Jadi para ulama kholaf, ulama salaf, ulama kholaf sadayana mikaresep kana ngarang kitab naon bae oge dimimitian ku hadis ieu hadis nerangkeun innamal a'malu binniyat sahna amal-amalan tergantung kana niat eta teh ngelingan ka jalma anu supaya ningalian kana alus dina niat. Jadi niat urang sing alus penting dina alusna ieu niat supaya sungguh-sungguh dina alusna niat. Rawaina ngariwayatkeun urang sadaya anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Katampi hadis ti Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala. Man ari sing sajalma aroda eta ngamaksud ieu man aya sunapa kana yen ngarang ieu man ieu jalma kitaban kana hiji kitab. Pal yabda maka kudu ngamimitian ieu man bihadal hadisi kana ieu hadis. Saur Imam Abi Sa'id Abdurrahman sing sajalma anu ngamaksud ngarang kana hiji kitab maka kudu ngamimitian ieu jalma kana ieu hadis. Ngamimitian hadis innamal a'malu bin niat. Wa qala sareng nyarios al Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah nyarioskeun kanal mutaqaddimun min suyukhina yastahibuna taqdima hadisil a'mali bin niat. Kana kabuktosan saal mutaqaddimuna ulama nu ti hareula kabeh min suyukhina nyatana ti pirang-pirang guru urang sadaya yastahibuna eta mikaresep ieu ulama mutaqaddimun taqdima hadisil a'mali kana ngaheulakeun hadisna hadis a'malu bin niat amalan tergantung kana niat. Amama kulli syai'in ngaheulakeun setiap perkara saban-saban perkara yansau anu timbul ieu kulasy wa yabda'u sareng ngamimitian ieu wayab tadi sareng ngamimitian ieu kulasy min umuriddin dina urusan agama li umumil hajati karena umumna pangabutuh butuh ilaihi kana ieu hadis a'mal bin niat bijami anwa'iha dina sakabeh pirang-pirang warna itu umur. Jadi saur Imam Abu Sulaiman ulama mutaqaddimin tegasna guru urang sadaya mikaresep kana ngaheulakeun hadis innamal a'malu bin niat. Jadi diheulakeun heula hadis eta miheulaan kana saban-saban perkara nu timbul tina eta perkara jeung ngamimitian dina urusan agama karena umumna mikabutuh kana ieu hadis innamal a'malu binniat di jami'an waiha dina sakabeh warna perkara naon bae oge tetep kudu penting keneh atanawi leuwih alus dina masalah niat. Wa balagona an Ibni Abbas jeung nepi na ka urang wa balagna nepi ka urang sadaya an Ibni Abbas katampit Ibni Abbas radhiyallahu anhuma naon annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios Ibnu Abbas innama yuhfadhu pastina diriksa atau dijaga saha ar-rajulu hiji lalaki ala qadri niyatihi kana ukuran niatna ieu rajul. Jadi saur Ibnu Abbas mah pastina bakal dijaga hiji lalaki atau hiji jalma saha bae kana ukuran niatna ieu jalma. Itunya bakal dijaga kumaha niatna. Wa qala sareng nyarios saha goiruhu salianti itu Ibnu Abbas. Salian Ibnu Abbas nyarioskeun kieu kumaha innama yu'ton nasu ala qadri niatihim. Innama yu'to pastina bakal dibere saha nasu jalma-jalma
ala qadri niatihim, tepan karena ukuran pirang-pirang niatna ieu nas. Jadi saur salian ti Ibnu Abbas mah setiap manusia pasti bakal dibere kumaha ukuran niatna ieu manusia. Mata kurang niatna sing sae. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya Anis Sayyid Al-Jalil katampi ti Sayyid Al-Jalil Abi Alil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala nyarios ieu Sayyid Jalil. Tarkul amali li ajlin nasi riaun. Saur ieu Sayyid Jalil mah tarkul amal ari ninggalkeun amal li ajlin nasi karena arah-arah manusia riaun eta teh hukumna ria. Jadi contoh, jadi ninggalkeun amal karena arah-arah manusia eta teh ria. Contoh, misalnya urang teh erek sodakoh tapi sieun disebut naon ku balarea, disebut ku batur, disebut jalma ria, nepi ka teh jadi sodakoh. Tah tarkul amal ninggalkeun sodakoh eta teh karena arah-arah manusia riaun eta teh ria, jadi teu tulus sodakohna kusabab sieun katangar ku manusia. Jadi tarkul amal li ajlinas riaun, ninggalkeun amal karena arah-arah manusia riaun eta teh ria. Kade loba anu salah. Jadi gara-gara tadina rek sodakoh karena loba jelema nu ningali asieun disebut ria, nepi ka teu tulus sodakohna, teu tulus beramalna, tah nu kitu teh ngaranna ria. Kumaha atuh kapadurang teh hayang sodakoh, hayang beramal, amal alus, tapi ku batur sieun disebut ria. Jadi disiapkeun dina hate urang mah beramal teh lain li ajlinas, lain karena manusia, tapi lillah karena Allah. Rek disebut naon bae ku manusia urang mah teu ngaruh, nu penting mah beramal naon bae oge urang teh lillah karena Allah, lain li ajlinas, lain karena arah-arah manusia. Bahkan wal amalu jeung ari amal li ajlin nasi karena arah-arah manusia syirkun eta teh musyrik. Ketika jadi saur ieu Sayyid Jalil mah ketika urang beramal heg beramal teh amal kaalusan, heg beramal teh li ajlinas lain karena Allah, tapi li ajlinas karena arah-arah manusia. Hayang katangar, hayang kasebut jeung sajabana eta teh saur Sayyid Jalil mah syirkun eta teh musyrik, kaasupna musyrik khofi teh. Wal ikhlasu jeung ari ngaran ikhlas ayu afia eta yen ngawaraskeun ka anjeun saha Allahu Gusti Allah minhuma tina itu syirik sareng ria. Jadi ari ngaran ikhlas mah urang ngawaraskeun ka urang Gusti Allah tina ieu syirik jeung ria. Jadi ari zaman nu ikhlas mah urang moal aya dina saeutik oge dina hate karena manusia, teu aya ria oge teu aya musyrik, itu beramal teh lain karena manusia, ninggalkeun amalna ge lain karena manusia, justru urang mah beramal teh lillahi taala karena Allah taala. Wa qala sareng nyarios al Imam Al Haris Al Muhasibi rahimahullah, as-shadiqu ari anu shadiq nu bener, huwa eta ari shadiq alladzi eta anu la yubali henteu merduli ieu ladzi law kharaja lamun teh mah kaluar naon kullu qadarin saban-saban kotor lahu pikeun ieu si ladzi fi qulubil khalqi dina pirang-pirang hatena makhluk min ajli solahi qalbihi tina arah-arah lulus hatena ieu si ladzi. Jadi ari anu bener mah jalma henteu merduli lamun teh mah kaluar naon bae perkara anu ka ieu jalma teh dina hatena pirang-pirang hate makhluk tina arah-arah benerna hatena ieu jalma anu bener mah. Jadi rek disebut goreng mangga ku manusia, rek disebut alus mangga ku manusia, jadi teu peduli disebut naon bae oge. Naon bae nu kaluar tina naon, nu kaluar ti arah hatena manusia da urang mah lain karena arah manusia, tujuan teh lillahi taala karena Allah taala itu as-shadiq nu bener. Wala yuhibbu itla'an nasi ala masakilid durri min husni amalihi.
Jadi jalma anu sodik manu bener mah la yuhibbu teu mikaresep itla'an nasi kana paningalna manusia ala masakilidurri kana saberatna sirem min husni amalihi tina alus amalna ieu sodik bener. Jadi jalma anu bener mah teu mikaresep katinggalna ku manusia saeutik oge sagede siki sasawi oge tina alus amalna ieu jalma. Jadi jalma anu sodik nu bener mah ketika beramal rek dipuji ku batur henteu matak resep menang pujian ti batur, henteu matak ngewa ku sabab digoreng ku batur, ketika urang midamel amal kasayan. Itulah anu sodik nu bener mah. Jadi henteu resep ningali na manusia mata cek tadi ge rek ditingali ku manusia rek dipandang alus rek pandang teu ge teu aya saeutik oge sagede siki sasawi oge tina alusna amal hayang kapandang ku manusia, tapi urang mah beramal teh lillahi taala karena Allah taala. Wala yukrihu jeung teu mikangewa ieu jalma ayat la'a kana ye ningali saana jalma-jalma ala syai'i kana goreng min amalihi tina amal ieu jalma. Oge jalma anu bener mah dina bab amal ikhlas teh tadi henteu resep pedah disebut ku jalma katingali ku jalma henteu resep katingali ku jalma saeutik oge sagede sikireum oge ketika jalma nyebut goreng henteu ngewa disebut goreng ku manusia. Ketika manusia ningali karena amal urang amal sae rek disebut goreng mangga rek disebut sae oge mangga da urang mah lain li ajlina selain karena arah manusia tapi lillahi taala karena Allah taala. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala nyarios ya Hudzaifah al ikhlasu ari ikhlas teh saur Hudzaifah mah antas tawiya eta yen sarua akur naon af'alul abdi pirang-pirang pagawean hamba fidzohiri dina dohir wal batini sareng dina batin. Jadi saur Hudzaifah mah ngaran ikhlas teh sarwana pirang-pirang pagawean hiji hamba dina keur dohir jeung batin, dina keur tetemrakan jeung susu lumputan sarua bedana. Zaman ikhlas mah contoh lamun dina salat mun keur dina salat misalna loba batur kitu salat tuh batur ge kitu. Contoh misalna lamun keur salat berjamaah seandaina ngimaman bacaana kitu sarua keur salat sunat oge sorangan eueuh nu apaleun batur sarua kitu eueuh bedana. Pana dina teh ikhlas mah ketika ngimaman babacaan nu panjang. Ketika salat sorangan babacaan teh kulhu jeung naon inna ataina ta berarti eta geus aya bedana. Ari nu ikhlas mah sarua pagaweanana rek dina keur dohir atawa batin rek keur tetemrakan atawa keur susulumputan. Wa rawaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya anil Imam Al Ustad katampi hadis ti Imam Al Ustad Abil Qasim Al Qushairi rahimahullah. Qala nyarios Imam Al Ustad al ikhlasu ari ikhlas ifradul haqqi eta mencilkeunana hak mencilkeunana Allah Subhanahu wa taala fi taati dina taat bil qasdi kalawan pamaksudan. Wahwa ari ikhlas ayyarida eta yen ngamaksud jalma bi taatihi ku taatna jalma atau qurba kana gawe deheus taqarrub deheus ilallahi taala ka Gusti Allah taala duna syai'in akhar henteu perkara anu sejen. Jadi saur Imam Ustad Abil Qasim Qushairi mah nyarioskeun jadi ngaran ikhlas teh nyaeta mencilkeunana Allah taala ngawungkulkeunana Allah taala dina taat kalawan pamaksudan. Jadi nu dimaksud ikhlas teh bener-bener tujuan teh karena Allah taala gitu nu ikhlas mah henteu salian tina naon urang mah midamal amal taat ieu teh dina kataatan teh hoyong naon nu dimaksud ridona Gusti Allah. Wa huwa ayurida bi taatihi atau qurba arjama ikhlas mah nyaeta ngamaksud ku midamal kataatanana teh sejak taqarrub sejak deheus ka Gusti Allah teu aya maksud salianti Gusti Allah.
matak saur pun guru mah ti manonjaya supaya ngaikhlaskeun dina amal tancebkeun sateacan amal teh kalimah thayyibah. Hiji la maujuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Contoh misalnya orang salat di dieu kieu abdi salat ieu teh tapak damel Allah. La ma'buda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi midamel salat ieu seja ibadah ka Gusti Allah. La matluba illallah, dipidamel kalakuan ieu, dipidamel ieu salat ieu teh matluba illallah karena diparentah ku Gusti Allah. Nu terakhir la maksuda illallah, dipidamel ieu pagawean, dipidamel ieu salat teh teu aya deui hoyong ridona Gusti Allah. Itulah nu ikhlas. Jadi teu aya dina ibadah teh teu aya salian Gusti Allah. Contoh minta li makhlukin dina pagawean keur makhluk awik tisabim mahmadatin indanas, teu aya deui usaha kapuji sandingan jalma-jalma, teu aya salian ti Allah. Au mahabbati madhi minal khalqi, atau rasa pangalemna ti makhluk. Au makna minal ma'ani, atawa makna tina pirang-pirang makna siwa taqarrub salian ti deheus ilallahi taala ka Gusti Allah taala. Jadi salian ti naon teu aya amal-amal salian ti deheus ka Gusti Allah, seperti pagawean makhluk teu aya, atawa hayang kapuji ku manusia teu aya zaman nu ikhlas mah, atawa resep dipuji ku makhluk teu aya. Jadi ikhlas lillah we. Jadi rek dipuji mangga, henteu dipuji ge sawios, rek dipoyok silahkan, teu dipoyok ge sawios. Da urang mah amal beramal kasayan teh taat teh seja taqarrub ka Gusti Allah. Jadi teu aya niat salianti taqarrub ka Gusti Allah. Waqala sareng nyarios sa Said Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdillah At-Tastari radhiyallahu anhu. Nadharo berpendapat saha al-aqyasu jalmi-jalmi anu palinter bi tafsiril ikhlasi dina nafsiran ikhlas. Palam yajidu maka temenakan ieu aqyas ghairu hada kana salianti ieu. Antakuna yen kabuktian naon harokatuhu usikna jalma wasukunuhu sarang cicingna jalma pisirrihi dina susulumputanana jalma wa alaniyatihi sarang tetemrakana jalma lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Layu majiju henteu nyampuran hukaya jalma naon nafsu wala hawa jeung teu aya mikahayang wala dunyan jeung teu aya dunya. Pandangan jalmi-jalmi nu palinter dina mengenai nafsiran ikhlas. Jadi jalma nu palalinter mah nafsiran ikhlas, ari jalma ikhlas mah lam yajidu ghairu hada, henteu manggihan dina salianti ieu naon salianti lillahi ta'ala we. Teu aya salianti Allah taala dina amal teh. Tegasna antakuna harokatu wa sukunuhu min sirrihi wa alaniyatihi lillahi taala. Usikna jalma karena Allah taala, cicingna jalma karena Allah taala, dina keur susulumputana jalma karena Allah taala, dina tetemrakana oge karena Allah. Wala yumajijuhu nafsun, dina midamel amal kasaya naon bae teu kacampuran ku nafsu. Nu ikhlas mah wala hawa jeung dina midamel amal kasaya naon bae ge wala hawa teu kacampuran ku kahayang. Wala dunya midamel amal kasaya naon bae ge henteu dicampuran ku haliah dunya. Warwaina sareng ngariwatkeun urang sadapi anil ustad Abi Ali Adaqoqi. Nampi hadis ti Ustad Abi Ali Adaqoqi radhiyallahu anhu qala nyarios ustad. Al ikhlasu ari ngaran ikhlas saur Ustad Abi Ali mah ari ngaran ikhlas teh atau qiyu eta ngariksa an mulahadzatil khalqi tina ngalirikna makhluk. Jadi saur Ustad Abi Ali Adaqoqi bahwa ngaran ikhlas teh ngariksa tina lirikan makhluk. Jadi ngariksa tina ngalirikna makhluk. Jadi dijaga tina kumaha pandangan makhluk. Jadi cek makhluk karek muji tekabita ku pujian makhluk karek moyok henteu sieun dipoyok ku makhluk. Itu ikhlas mah karena amal ibadahna lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wasidku sareng ari nu bener atanfiu eta beberesih
an mutawa'atin nafsi tina nurutna nafsu. Pal mukhlisu maka ari jamanu ikhlas la riaa eta aya ria lahu pikeun jalma mukhlis. Jadi nu bener mah ngaran ikhlas teh beres nyaeta beberesih tina nurutna ieu nafsu. Jadi midamal amal saya teh jadi bersih tina nuturkeun hawa nafsu. Wal mukhlis laria lahu ari jamanu ikhlas mah teu aya ria keur jamanu ikhlas. Jadi jamanu ikhlas mah benar-benar bersih murni henteu aya ria. Wasadiku jeung ari anu bener la jaba eta teu aya ka ujub lahu pikeun ieu sodik. Jadi jalma anu sodik nu bener mah dina ikhlas teu aya ujub keur jalma anu bener. Wa an Dinunin al-Misri sareng katampi hadis ti Dinun al-Misri rahimahullah qala nyarios Dinun salasun ari ayat tilu min alamatil ikhlasi tina pirang-pirang cirina ikhlas. Saur Dinun cirina ikhlas teh ayat tilu. Naon wae nu tilu teh hiji istiwaul madhi wal wadami minal amati. Istiwaul madhi sarwana dipuji wadami jeung dipoyok minal ammati tinu umum. Jadi ciri najamanu ikhlas mah sarua rek dipoyok, rek dipuji, rek dipoyok ku umum ku batur itu teu aya bedana. Itu ciri jalma anu ikhlas. Kadua, wanisyanu ru'yatil a'mali mopohokeun ningalina pirang-pirang amal pil a'mali dina pirang-pirang amal. Nomor kadua, ciri jalma anu ikhlas teh nyaeta sok mopohokeun paningalna pirang-pirang amal dina pirang-pirang amal. Ketika urang geus midamal amal kasayan tara diinget-inget dipopohokeun we amal-amal naon amal kasayan mah. Dua tah katilu ciri jamanu ikhlas saur Dinun mah waqtidau sawabil amali nyuprih ganjaran amal fil akhirati di akhirat. Ciri ikhlas nomor katilu nyaeta hoyong ganjaran amal teh engke di akhirat lain keur di dunya. Hiji deui. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sada an Kusairi katampi ti Kusairi rahimahullah qala nyarios Kusairi aqalu sidqi ari pangsakedikna nu bener istiwa usirri eta sarua na susulumputan wal alaniyati sarang tetemrakan. Jadi saur Kusairi mah pangsakedik-kedikna sidqi nu bener teh nyaeta sarua na ibadah urang ketika susulumputan ibadah keur sorangan jeung ibadah alaniyah keur tetemrakan. Rek aya batur tawa eueuh batur dina ibadah sarua. Henteu aya nu beda-beda, henteu dibeda-beda. Wa an Sahal al-Atas tari jeung katampi ti Sahal atas tari la yasumu moal ngambe raihata sidqi kana angseuna bener saha abdu dahinin. Jalma anu ngalalemes dahinin nafsahu anu ngalalemes nafsahu kana dirina ieu dahin. Au ghairahu atau salianti dahin. Wa aqwaluhum jeung ari cariosanana para ulama fi hadza dina ya ikhlas ghairu munhasiratin eta henteu karingkes. Wa pima jeung eta dina perkara asyartu ngisarahan kuring ilai kana ieu ma kifayatun ari kacukupan liman pikeun jalma ufiko anu dipaparinan taufik ieu man. Jadi saur Sahal atas tari mah moal ngambe kana angseuna bener hiji jalma anu ngalalemes kana nafsuna ieu jalma jeung salianti jalma anu ngalalemes. Jadi moal kaambe urang teh geus ngalakukeun ieu teh bener teu geus amal kalusan mah geus we ditinggalkeun dipopohokeun. Oge mengenai bab ikhlas saur cariosan-cariosan para ulama kaul para ulama dina bab ikhlas itu teu karingkes mengenai dina bab ikhlas seueur pisan. Takulantaran kitu wa pima asyartu ilaih
dina ieu perkara nu geus ngisaharan kuring kana ieu perkara payatun ari kacukupan cukup dina bab ikhlas liman wufiqo pikeun jalma nu dipaparinan taufik. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu kenging taufik ti Allah bisa ngalaksanakeun amal ibadah kalawan ikhlas murni karena Allah Ta'ala teu kacampuran salian Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.